Lumangsungna tarung beuki narik perhatian para warga anu ngalalajuanan kana eta kajadian. Sabab Jakawanara ngayonan dua urang lawan, Sandika jeung Sidugul. Sabagian ulalajo ayeuna recok jeung baturna. Si Abah nu harita keur cumarita. Ya, cek Abah ge naon? Eta si Jakawanara anu matak dititah datang ka dieu teh pasti oge dititah ku Ki Warangkas. Tarung anu keur lumangsung leuwih narik perhatian sabab Jakawanara ngayonan dua urang lawan sakaligus. Aduh, tarung teh moal bisa kusakedeung ieu mah nyai nya. Nya bener, Bah. Sabab di luar ge memang boga kemampuan ilmu silat anu benar, ilmu silat anu hebat, Bah. Ngan tetepe ari anu diharapkeun ku abdi mah Sandika jeung Sidugul anu unggul, Abah. Sabab si Jakawanara mah geus jelas eta mah jago kepercayaan Ki Warangkas, Bah. Bener teh, Mas? Yo memang bener. Jadi ngeukur ngurang mah ya prakure mia ke ngorang anu boki jahat. Seperti Ki Warangkas ngejeung anak buahna. Ya jadina ya selaku wargang ya lembuna ya sing pasti. Urang bakal ngedukung ke pihak nganu wani ngelawan ke pihakna Ki Warangkas. Jadina ngeta Sandika ngejeung si Dugul kelaka kumango ge. Mudung aya dina kemenangan tarungna. Bener teu? Ya kaya. Ya, waktu itu Jakawanara halah dia orang bisa kalah bertarungnya. Artinya Sandika sama itu Sidugul bisa kalahin itu si Jakawanara. Ya, juga sama tuh. Pastinya dukung jagoan yang berani lawan orang-orangnya Ki Warangkas. Gitu ya, Cik ya? Nya urang dukung we namaku doa Sandika jeung Sidugul teh sing bisa ngelehkeun, sing bisa ngungkulan ajen pangartina si Jakawanara jago kapercayaanna Ki Warangkas. Da mun eueuhan wani ngalawan ka pihak Ki Warangkas mah tentu bakal leuwih sawenang-wenang dina ngalakukeun tindakanana. Teu suka keur abdi mah Bah nya mun Sandika jeung Sidugul kudu eleh jajaten mah. Di orang mangan saukur ngalalajuana nyai. Jadi teu bisa ngabantu. Rasakan mulawah ora keneh jeung boga kemampuan ilmu silat nu hebat mah. Dibantu tah Sandika jeung Sidugul. Tarung ngayunan si Jakawanara teh. Tuh tingali perhatikeun tuh. Jakawanara geus jojolatan dewe. Jirimna nyingkahan panarajang dua urang lawana. Tingali. Nura recok pada musyrikeun diperhatian anak ke tempat lumangsungna tarung. Tarung anu ke lumangsung beuki tambah pogot keur anu lalajo. Sabab anu keur tarung masing-masing pada boga kemampuan kecepatan panarajang anu meh saimbang. Jakawanara dina hiji kasempatan sageusna ngungkulan panarajang Sidugul. Saterusna Jakawanara ngabendung panarajangna Sandika. Harita sageusna ngabendung panarajang lawan di luar dugaan anu jadi lawan, harita Jakawanara ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna anu ngahantem kana dadana Sandika. Sauhyuk tebeltes. Sandika ngagerunahan ka nyeri bari ngadaligdeug mundur ka tukang. Tapi daya tahan badan Sandika memang geus kalatih harita gancang mancukeun di tangtunganana. Sedengkeun Jakawanara anu geus ngasupkeun panarajangna ka Sandika, harita kudu ngabendung panarajangna Sidugul. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan harita lumangsung deui. Daligdeug dua nana pada ting daligdeug malunur ka tukang. Tapi meh dina waktu anu bareng pada marancuhkeun di tangtunganana. Jakawanara dina tarung ayunan dua urang lawana jelas ngabutuhkeun waktu anu henteu sakedeung. Hartina teu bisa gancang kitu wae ngarubuhkeun dua urang lawana.
sedengkeun di paguron lintang jagat harita si Jari Sakti anu teu katingali jirimna keur nyobaan nyilidik hayang meunang kapastian geunaan Anikanti. Sabab nurutkeun anggapan si Jari Sakti mah Anikanti pamajikanana geus aya di paguron lintang jagat. Da puguh keur si Jari Sakti mah can nyahoeun mun Anikanti aya di tempatna Rama Pamungkas. Waktu keur dikepung, keur di kampung kahuripan, si Jari Sakti tina obrolan jeung si Banteng Wulung meunang katerangan ngeunaan Mak Empuh anu rek nyelidik Ayu Manganti jeung Nang Bule, tapi teu balik deui ka lembur. Harita si Jaka Sakti atau si Jari Sakti jadi boga pamikiran moal boa Mak Empuh aya di imah nu dicicingan ku Ki Warangkas. Geus kitu we diparengkeunana. Waktu si Jari Sakti ngoreleng ka pipir imah, harita si Jari Sakti ngadenge sora anu keur ngobrol di dapur. Anu keur si Jari Sakti mah tangtu can apaleun kana sorana manintin anu harita keur nyarita ka Mak Empuh. Ieu besana isikan heula, ieu beasna isikan heula nya. Moal cukup sanggup keur dahar ukur 2 boboko. Meumpeng tamu can datang mending keneh nyangu dewe maknya. Sok isukan heula, isikan heula gitu maknya. Alah, sumohon mah ngagan istri. Kumaha ayeuna bade diisikan heula, ye biasna kumaha. Si Jari Sakti anu tadi ngadenge sora manintin jeung Mak Empuh di dapur. Barang merhatikeun aya nu kaluar ti panto tukang, langsung si Jari Sakti bisa nebak eta awewe kolot teh nu ngaran Mak Empuh teh. Si Jari Sakti lempang lalaunan ngadeukeutan ka lebah Mak Empuh anu keur nangtung bari ngelek boboko isi beas. Geus rek cingogo harita Mak Empuh jadi ngakebog. Kageteun ngadenge suara si Jari Sakti anu ngomong lalaunan bari teu katingali ajirim di gigireunana. Ulah kaget Mak Empuh. Ieu kuring si Jari Sakti dulu nasi rawing mah. Waktu keur nganjang ka kampung kahuripan, meunang katerangan ti Anteng, cenah emak ini rek nyelidik ka paguron lintang jagat. Nyelidik ngeunaan Ayu Manganti jeung Nang Bule. Kulawargana Jaka Sinangling alias Jaka Wanara. Terus emak ulah kaget kuring teu katingali jirimnya mah. Sabab ngagunakeun ilmu halimunan ieu teh. Kade mah nyaritana lalaunan mah bisa kadengeun ku anu di dapur mah. Mak Empuh jadi ngurangan ka kagetna. Puguh geus teu asing deui kana ngaran si Jari Sakti mah da minang diobrolkeun ku si Banteng Wulung ka Mak Empuh. Nah kumaha kitu? Aden bat dugikeun ka aya di dieu sagarupi Aden. Abdi teh keur ngalaratan ngeunaan pun bojo Anikanti mah. Anu dibawa ka dieu ku Nyai Kintamani. Sugan we ayeuna meunang katerangan ti emak ngeunaan pun bojo mah. Malah Ayu Manganti jeung Nang Bule ge aya di dieu cenah. Anu matak Jaka Wanara datang ka dieu oge mah. Mak Empuh luak lieu heula ngareretan ka panto tukang bae terus ngajawab lalaunan. Kumaha tos diselidik Aden. Ma memang meunang katerangan anu pasti ti manintin dunungan emak anu awewe pamajikan Ki Warangkas. Beja ngeunaan Ayu Manganti jeung Nang Bule aya di dieu teh bohong Aden, bohong eta teh. Eta mah ngahaja disebarkeun bejana ngarah Den Angling datang ka dieu. Da pihak paguron lintang jagat mah tapi kan kayeuna ge can apaleun mun Jaka Wanara teh Den Angling gitu. Tah ngeunaan Nyimas Anikanti mah Aden bohong. Bohong kumaha mah? Ya margi manguping obrolan ti Mbah Laleang jeung Purbaya katut Nyai Kintamani. Malanena tiluan gagal mawa Nyimas Anikanti. Margi Nyimas Anikanti aya di tempatna Rama Pamungkas Aden.
tiluanana tak aya nu mampu ngimbangan ilmu Rama Pamungkas. Kitu tah anu kakuping ku emak-emak Aden. Janten Aden ge sami kapancing sangkan aya sumping ka dieu Aden. Si Jari Sakti rada malangak oge. Menang katerangan ti emak empuh anu seperti kitu. Tapi aya perasaan anu ngajadikeun tenang ke si Jari Sakti. Sabab nu jadi pamajikanana aya di tempatna Rama Pamungkas. Malah harita ku emak empuh sakalian we dicaritakeun ngeunaan kayan Jakawanara anu aya di paguron ramuan Baruang Panglinglungan. Nu ngajadikeun Jakawanara saukur apal kaki Warangkas wungkul sarta tunduk patuh kana satiap parentahna. Si Jari Sakti kageteun di we meunang katerangan ngeunaan kayan Jakawanara anu sabenerna. Si Jari Sakti terus ngomong di lalaunan. Duh, nganuhunkeun ka mampu kana kateranganana mah. Mun kitu mah kuring ayeuna kudu ngabejaan anu sajena mah. Datang ka dieu teh opatan. Anteng wungkul anu teu milu teh. Kitu nya mah nya. Geus kitu mah si Jari Sakti harita terus murude ka pakarangan imah. Barang tepi ka pakarangan si Jari Sakti nu aya dina kayaan cirimna teu katingali jadi ngahulang deui oge. Sabab anu datang teh langan saukur duaan nyaeta Aceng Japrut jeung Sarkadet anu harita keur disinghareupan ku Ki Hambaraka jeung Guntara. Kajurung kurasa panasaran harita si Jari Sakti terus ngadedengekeun hayang ngabandungan kana kajadian anu bakal lumangsung dina waktu harita. Ki Hambaraka anu harita keur cumarita. Amoy. Jadi si Raing duaan Sarceng jeung maneh Sargadet datang ka dieu teh boga karep rek nulungan si Anikanti pamajikanna si Jari Sakti. Amoy. Terus anu duaan deui batur si Raing, si Sandika jeung si Dukul. Pasina oge keur tarung ngalawanan si Jakawanara jago kepercayaanna pangarsa anu mulia. Lain kitu Saceng. Sedang si Aceng ngabenerkeun lah karena eta caritaan memang kitu kanyataanna bener teh. Terus terang kalau si Aceng jeung ieu Kang Kadet sok sanajan uku duaan moal make kudu sentar nying hareupan kana tindakan bakal dilakukan ku pihak musuh bener teh. Terus terang kalau si Aceng mah demi ngabela kebenaran mah wani jeung paena lah bener teh. Sabab si Aceng sudah kasor lah teu sieun ku sasaha. Si Raing duaan gede hate Aceng Sarkadet. Nah si Raing amoy. Make jeung berani mati sagarupa teh. Siap jeung hareupan tindakan musuh. Si Raing kita tadi jeung pawe Sarkadet tebegungnya capek sing teh. Masuk balom jeung balom sing teh. Si Raing ge saruanya. Rek berani mati deui Sarkadet. Susah. Memang berani mati. Amoy. Dewe kakarayeun namanggihan jelema anu ngomongna ka si Raing mah Sarkadet. Kumaha Sagun? Sanggup ilaing ngungkulan ieu dua mangkaluk? Guntara ngarebehkeun dadana bari nyarita di Bandung seuri. Punten pangarsa ieu. Keuna abdi saukur anu karyu patut mah entong boroning kakarek duaan pangarsa. 20 jelema anu kawas kieu patut. Punten saya sombong ya, punten dileler ku abdi mah pangarsa. Janten punten pasiar kasempatan keur abdi pikeun ngalakukeun tindakan ka si Saceng sang Sarkadet pangarsa. Amoy. Hasok. Dek dikumahakeun ku si Raing.
dewek muarek di halangan kali tinggal buktikan ku si laing sargun ulah ngasagunya capek kuku sate asok dewek mah pipiluan heula ngomong Guntara ngabagikeun panetepna ka Aceng Jeprut jeung Sarkadet betus nyarita. Aceng Jeprut, Sarkadet, si laing duaan bener-bener geus bosan hirup sia. Nekan wanita datang kadirek ngabebaskeun si Anikanti, pamajikanna si Jari Sakti. Si laing duaan kudu ngarti deuleu sia. Batur si laing si Santika jeung si Tugul sakedeung bakal dirupuhkeun ku si Jakawanara. Di tempatan rada angang ti dieu. Sabab tadina si laing opatan geus dihadang ku Mbah Laleang jeung anu sajena. Anu jelas laing duaan diberi kesempatan ku dewek pikeun ngabuktikeun kemampuan diri. Artina si laing duaan bisa maju babarengan tarung ngahurup ka dewek si Guntara. Si Tapak Naga Sakti. Terus terang karena si Aceng mah marek ningali kana tangtungan badan lawan, bener teh. Terus terang rek tarung jeung siapa juga sih dihadapi ku si Aceng, bener teh. Tapak Naga Sakti, Tapak Naga Saktian ke si Aceng Jeprut mah. Terus terang tarung sampai mati dihadapi ku si Aceng mah aslina teh. Geus mau ditinggali jangkung badagna oge soda gentemna moal. Teu jadi jaminan bakal meunang dina ieu tarung. Jadi jangan anggap enteng si Aceng Jeprut nih. Sabab si Aceng Jeprut orangna teu sieun ku sasa, teu sieun ku sasa. Si laing tapikeun ka Cumago pepeleuk kitu sia Aceng Jeprut. Can ngarasakeun kahebatan kakuatan dampaleungeun dewek. Si laing duaan montong kadohong sia mun saukur ku sababaraha perahan bakal hubungan babengkang bari nyadangan kanyeri deuleu sia. Sarkadet musirkeun panetepna ka Guntara beritus carita. Semnunan ajo gedang dewek siap tarung. Capek naon si laing teh koblok. Sarkadet. Gunang-geranang tepugu sia ukur kadenya tungtungna wungkul. Lu balik ke bacot sia. Cek dewek ke langsung si laing maju babarengan. Huruf dewek kuduaan deuleu sia ulah saurang-saurang. Kagok ka dewek oge. Mangga mangker we pangarsa. Ku abdi ya si Aceng Jeprut jeung si Sarkadet. Ku sagaparakan ge bakal dilupuhkeun ye si mangkeluk teh ye. Cocok. Ambe. Atuh nyaho teu kudu lila-lila ngungkulan mangkuluk kawas teu patut mah sargon. Komo si Aceng mah anu saukur wani pepedengkreng jeung pepeleuk kungkur segala heueuh we sakoplok ieu. Buktikan kemampuan si laing sargun. Tong ngarahkeun dewek sih. Kumaha kahebatan jeung kekuatan ilmu Tapak Naga Sakti. Ambe. Ngabandungan sarta ngadenge langsung obrolan anu keur paloba-loba carita si Jari Sakti anu katingali cirimna harita jadi ngarti. Di tempat sejen Sandika jeung si Dugul keur tarung ngayunan Jakawanara. Ningali Aceng Jeprut jeung Sarkadet bakal tarung ayunan Guntara, harita si Jari Sakti geus bisa ngukur. Guntara lain tandinganana Aceng Jeprut jeung Sarkadet. Ngandung harti dirina kudu ngabantu. Si Jari Sakti harita langsung nembungkeun dirina saterusna ngacelak luncat nangtung digigireun Aceng Jeprut. Celak cilung, celegedeg. Ningali kedatangan si Jari Sakti harita Ki Hambaraka jeung Guntara jadi kaget. Sabab teu kanyahoan datangna. Si Jari Sakti teu seukeut ka Guntara bitus nyarita. Guntara. Kuring si Jari Sakti ayeuna datang pikeun ngabantu Aceng jeung Sarkadet. Jadi pikeun ngayunan Andika cukup kuring solangan. Mun Andika memang boga wawanen sing hareupan kuring si Jari Sakti. Anu bakal ijen jajaten jeung Andika. Buktikeun kahebatan ilmu silat si laing, Andika. Sandika.
Guntara sikap jeung caitan sejari sakti tandas nakaran Ki Hambarakan harita nyarita bari muraleng ka sejari sakti amoy silaing kawas juri we tekanya honda tangna sejari sakti nah silaing rek ngabela si sarjen jeung si sarkade si lain teh bangun anu nguntupna keran si lain kamu di dewek si lain montong nganggap enteng saja sakti tapi montong jeung si Guntara sering taruna aya lawan nu bakal mampu ngungkulan jeung pangarti si lain saja sakti dewek tong disebut Ki Hambaraka guruna si Guntara mun teu boga jago anu mampu ngelehkeun si lain jadi sakti nah si lain we lek sawa yang dijadikeun lawan tangtu bakal disingharepan ku kuring morek init ngejat tinggalkeun ieu tempat geus cukup loba carita sok sina datang jalma anu disebutkeun ku Andika Ki Hambaraka Ki Hambaraka saterusna ngagoroan Ki Jenggala si Jamparing gaib anu keur aya di jero imah teu kudu nungguan lila harita aya jirim anu ngacuelat satusna mancu dina tangtunganana digigireun Ki Hambaraka saterusna harita Ki Hambaraka nyarita deui ditujukeun ka si Jari Sakti cacak iya Ki Jenggala si Jamparing gaib anu bakal mampu ngungkulan ajen pangarti si lain jadi sakti nah si lain amoy sakumaha hebat ilmu silat si lain tetap mampu ngimbangan ilmu silatna Ki Jenggala dulu sih Jenggala rebohkeun ku selain eta jadi sakti nah tutupan teuing tah mangkaluk teh eta batu nama si Sarjen jeung Sarkadet ku si Sargun lah anu bakal ngabereskeunana parentah ti dewek sarua jeung parentah ti pangarsa anu muda gancang beresan didaguan ku dewek di jero imah hasilna Ki Hambaraka ngacelat nguru asup ka jero imah Ki Jenggala si Jamparing gaib musirkeun paneutepna ka si Jari Sakti baitus nyarita si laing panggil jeung kewek di dia Jari Sakti urang buktikeun kemampuan diri masing-masing Jari Sakti ilmu silat saha anu leuwih unggul wali datang ka dieu nganu hati bisa datang tapi mau bisa balik deui sia geura saga diri selain Jari Sakti kuring geus saga diri ti tadi oge Ki Jenggala kangaranan Andika aya di pihakna Ki Warangkas disakuduna mun kuring kudu merangan kana tindak laku kajahatan ayeuna mah geus teu kudu balik catur tanpa bukur Ki Jenggala urang tangtukeun kuring atau Andika nu bakal unggul hade Jari Sakti idolaga satarungna jorelat cilung Ki Jenggala si Jamparing langit ngacelat mudu ka tempat anu lega si Jari Sakti ngajorelat nuturkeun jirim lawan sedengkeun Guntara ngabagikeun paneutipna ka Aceng Jeprut jeung Sarkadet baritus carita selain duaan geura saga tiri Aceng Jeprut Sarkadet ulah ngasaukur wani wungkul datang tapi kudu bari mawa jeung taruna sia kudu wani jeung tarungna sagula ajar dewek geus bisa kaukur kamampuan selain duaan lain tandingan dewek deuleu diserang ke si Aceng bertarungnya kapanpun juga is okay terjadi masalah bener teh terus serang ku si Aceng bakal dibuktikan kemampuan ilmu silatnya bener teh sok Kang Kadet urang rubuhkeun ieu lawan urang anu geus naon teh anu geus langga enteng ka urang rubuhkeun anak urang duaan Aceng Jeprut mesat pedogna Sarkadet ge sarua harita mesat pedogna saterusna Aceng Jeprut jeung Sarkadet pada ngabangun pasangan Guntara jebi bari seuri tos nyarita
silaing duaan sianu siang ngabaun pasangan kawas anu yawe bakal mampu ngimbangan ilmu silat tapak naga sakti sia. Asok maju silaing cenja perut sarkadet buktikeun mun heueuh gablag kabagug badal sia. Alhamdulillah tanah siang ya curewat cilung sarkadet maju narajang bari metakeun bedogna sawarut ke jeleng aceng jebrut di harita milu marengan kana panarajangna sarkadet. Para murid baguron lintang jagat jeung sababara urang jago jeung jawara sarta pupu paguron patalukan ki Warangkas anu dititah daratang harita pada ngabandungan kana lumangsungna eta tarung nu aya di dua tempat. Tarung si Jari Sakti ngayunan ke Jenggala si Jamparing Gaib jeung tarungna aceng jeprut jeung sarkadet anu ngayunan Guntara. Waktu Ki Hambaraka balik di Kajor Imah diuk sila deui dihandap dihareupeun Ki Warangkas. Harita ku Ki Hambaraka dicaritakeun ngeunaan kajadian anu kelumangsung. Ke Jenggala si Jamparing Langit tarung ngayunan si Jari Sakti. Sedengkeun Guntara ngayunan aceng jeprut jeung sarkadet. Harita Ki Warangkas anu keur cumarita. Pribelakal. Kunaon si Jakawanara masih acan kene aya balik ka Baraka? Dewek rada kurang panuju mun si Jakawanara teu bisa buru-buru ngungkulan dua urang lawana euy. Lainna naon ai dewek mah bisi kaburu rombongan si Tuan Willem datang. Pasina oge bakal ngaliwat kalebah tempat lumangsungna kajadian. Piraku si Jakawanara kepika teu mampu ngungkulan dua urang lawan mah. Coba cek silaing kumaha Baraka. Ame pangarsa nu mulia teu kudu ngarasa mang pangsa. Ora boga kayakinan Jakawanara bakal mampu ngungkulan dua urang lawanna. Andang tuwe butuh waktu anu cukup sigana mah pangsa nu mulia. Sabab si Dugo jeung si Sandika duanana lain lawan nu enteng-enteng. Ame duanana pada boga kemampuan ilmu silat anu cukup hebat pangsa nu mulia. Sing percaya lah Jakawanara bakal aya dina kaunggulan. Eta caitan silaing kudu jadi kenyataan Hambaraka. Mun jadi kenyataan hartina si Jakawanara anu eleh jajaten silaing ge kudu milu tanggung jawab deui sia. Saterusna ngeunaan tarung anu kelumangsung di pakarangan. Katinggalin aku silaing nah bakal mampu si Jenggala ngungkulan ilmu silat si Jari Sakti. Coba jelaskeun ceuk ijar silaing Hambaraka. Ki Hambaraka ngahuleng sagedeng siga nu keur mikir teu lila terus ngajawab. Ari ku ijiran kulama. Ki Jenggala si Jamparing Gaib bisa dipasikeun bakal mampu ngungkulan ilmu silatna si Jari Sakti. Ame pang-pangna mamon si Jenggala geus ngagunakeun ilmu Jamparing Gaibna pangasa mulia. Kangarana si Jenggala geus ngagunakeun ilmu Jamparing Gaib mah bisa dipastikeun